usir juri. Allahumma kasumtu. Jiwanya bangunlah Raganya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, raganya. Cuma lo bating eta meureun eta kongkorong jadi kieu panas. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. kedua. Ya si para rebel dan oke tina Indonesia Raya jadi kada halo-halo Bandung. Saya hansip teh bisa adan atau bisa kabur di adanan. Adan Cidamar. Cicing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepuk tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallah. Tina adan kana takbiran. Aduh, aing. Min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mad'a lillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azahu zundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 di Kampung Cidamar. Mudah-mudahan sadayana masyarakat barokah. Mobil khusus para sesepuh, para kiai setempat, mugia sadayana panjang yuswa, sehat walafiat. Oke, ya anu sekedap dilantik sebagai anggota DPR Cimahi, Ibu Jelin dan Kang Ivan. Insya Allah sekedap di kaping 2 genep dilantik. Beliau didukung oleh orang Cidamar, tos kenging anger datang ngaji. Berarti ini harus didukung sampai terus-terusan. Kenapa? Karena mau ngaji. Tepuk tangan untuk Bu Jelin. Jadi pemerintah teh kudu nu daek ngaji. Nu teu daek ngaji mah sok lobahu ulang-ulang hirup. TNI, Babinsa, Babinmas, TNI, polisi, beliau suka sering ketemu di Kodam 3 Siliwangi karena kalau ada sertijab Pangdam pribadi sok diulang ceramah di sana, hadir di jagana ku TNI. Insya Allah beliau menjadi kekuatan bagi NKRI. Tepuk tangan untuk TNI polisi. Jadi hirup di dunia teh an dunia mahalun lil balwa. Jadi dunia mah tempat capek. Pahlawan baheula hayang merdeka Indonesia saha penggagasna kolot, para wali, para kiai anu al aslu koyun, nu asal nu baheula kuat tirakat, kuat puasa,
kuat wiridan babu runcing bisa ngalahkan granat sabab di puasaan. Presiden Soekarno lahirnya 1901 itu bulan Juni kaping genep Juni baheulana manamina teh Kusno ngan kulan uduran wae diledi we Soekarno mata baheula mah lamun aya budak uduran wae sok dikukut ku uwana entahnya sering dahulu kalau ada anak sakit sok dikukutkeun heula supaya sehat. Simkuring sarua lahir teh bulan Juni sarua geringan dikukut teh heula jadi lumayan ayeuna teu budug teuing. Sok aya keselahnya Ustad bunga ecek Ustad budug sih teh ayeuna wae ka Ustad teh. Jadi dunia mah tempat tempat rib tempat uji. Dulu mah perang sareng Belanda ayeuna mah perang jeung hawa nafsu. Mata ayeuna mah loba nu ngome HP daripada nu ngome tasbih. Jadi beulang oge loba jurang-jurang kemaksiatan. Tong jurig-jurig da cege kunti atuh. Haji Dik-Dik calon wali kota tepuk tangan. Alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah komplit lah pokoknya mah ieu. Paket hemat. Penting mah menang dukungan ti maneh. Duit wae. Ting gede ting leutik aing. Nu penting bisa sedekah etik. Seri wae mah teh gelo atuh ustad teh. Naon abdi hayang ti payun loba burueun cek ka ditu ka dieu. Saya heula lah. Kayak sambutan banyak terus abdi sambutan duit ke jam 3 ge sambutannya terus mata kade hati-hati ya di Cidamar teh lobaran ranjau kehidupan ranah oke ngeureuy ngaji sia manya ranah ngeunah utak jadi ranah ge bau sih teh bau tadi di jeuna mah tinu barokah bau itu bau mah main ngonang. Oh itu jadi Presiden Soekarno teh guru nate wali di antawisna di Jawa Barat guru na Presiden Soekarno teh Mama Syafi'i Mama Cicerah. Jadi Mama Syafi'i itu guru na Soekarno ulama wali. Begikeun ka riwayat Mama Syafi'i mah diserang ku Belanda enjingna bade diserang ka santri terus nyarios apaleun enjing bade nyerang Belanda. Cur Mama Syafi'i Mama yang Cicerah tong ka mana-mana santri cari cing di dia di masjid kayak Mama orang ngadoa moal ayeuna apaleun eta Belanda sumping Belanda diserang ka pesantren katinggalina teh ku Belanda teh leuweung monyet teh kabeh santri teh teh eta teh disebut karomah uparawa begitu. Jadi dugikeun ka karomah Mama yang Cicerah aya ayeuna nganggo kuda si kudana ayeuna baheula mah enong baheula mah nya naon eta teh delman ece alimeun delman teh mun sebabna loba garong cenah kadinya teh kadada teh saur ayeuna yang Cicerah ayo kumaha naon kumaha eta garong teh bener di jalan teh loba garong cik Mama yang Cicerah eta bereres caus sasikat eta garong dibere caus sasikat orang angkat weh bisa kana mah emas meureun tah karomah wali teh dugi ka kitu mata Indonesia merdeka teh lain ayeuna ku sasaha tapi pahlawan teh seueurna ulama kiai bahkan para wali urang Cidamar baheula ngajina ka Mama yang Cibabat nyaeta ka Eyang Kurdi ka Buyalon anu kobla dituna yang wiranata ayang ayeuna wira kusuma ada nabi anu di Cipagran kaluhur disebut nate naon Bu makom nate eyang wira suta ta eta itu turunan di mana Demak di Cirebon ka mana sami ka ditu nama ka Mahmud jadi pejuang Islam anu ngelehkeun Belanda maka lamun urang jarah teh
wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayaji al mutasil. Jeung Ibnu Malik nganuhunkeun urang ayeuna hari ulang tahun Republik Indonesia teh jarah ka pahlawan nu aya di Cimahi. Jarah nu aya di Cimahi. Beli mah jarah teh kana beus enangan batik. Make eta make saragam. Pamijahan ngadon meuli cangkaleng baralik deui. Ka Banten meuli peuteuy asin jama roti ka laut tilelep modar we di laut. Jarah teh kanu deukeut heula. Ulah waka kanu jauh. Oh, Bu Jelin, akang ceramah ka tiap tempat. Hadir terus. Alhamdulillah beliau sampai jadi nanti dilantik tanggal 26 Agustus. Tepuk tangan. Ya kang mah ngadukung teh sok nepi meunangeun. Aya nu pialeun batara ece. Jadi esok hese meuli rojongan ece. Meuli rokok. Jadi teangan pamimpin teh nu gede kan kanyaah ece. Sok sia jeung berarti salaki maneh burut sia. Awas ya. Lu gede kanya. Awas tuh. Macem-macem wae tuh. Awas hati-hati. Insya Presiden Soekarno guru nate di Cianjur Mama Opo ulama plus wali. Dugi ka sumurna ge Mama Opo mah cai nate tiasa jadi landok. Cidamar teh baheula mah aya 7 pancuran ban di dieu teh nya. Aya kene ya. Oh, eta teh sok dipake anggo ibak ku buyalon teh kapungkur saurna. Aya karomahan eta teh nu nyeri beuteung minum cai eta maot alhamdulillah. Eta di dieu. Lain heureuy. TNI tah yang jangkung deui, nya mandi di dinya. Sajengkal deui ka langit. Eta karomah para Jadi dugi ka Presiden Soekarno mah gaduh khas. Kopiah nate hideung eta teh menang ngawirip. Dugi lamun Presiden Soekarno tos nganggo kopiah hideung eta disegani. Kadua kenging karomah ti para ulia teh Presiden Soekarno teh naon? Kagungan jas anu diwirid ku para wali. Jasna teh khas, nya. Khas teh jasna teh Presiden Soekarno. Tandingannya ngaronggo kopiah hideung. Ya ieu mah nurutan tapi lain Soekarno ieu mah. Soekarna ieu mah. Oh. Oke, jas teh bodas. Wah, pantes. 3 diberikan itu tongkat komando. Eta teh kenging karomah ti para aulia. Ras tongkat monyet aya. Eta tongkatna teh istimewa, Bu. Lamun diserang ku Belanda, katinggalin teh jiga monyet. Menang tirakat, menang puasa, menang wirid, menang kentel pejit. Matak lamun urang di dieu jalan fasilitas alus, rumah sudah bagus. Kudu bersyukur. Masjid teh hese zaman baheula. Dugi ka Jenderal Sudirman upami bade anak tepan teh dugikeun ka sulit. Dijaga di payun 2, di pengger 2 make senjata, kabelah ditu 2, kabelah ditu 2. Jenderal Sudirman dipanggilna ge kiai. Naon sababna? Ka mana-mana teh eta ajudanana nyana kendi. Kanggo naon eta cai kares kanggo ngaleut. Kanggo di mana batal wudu, anjeunna wudu. Tuh kitu. Mata pantas kolot baheula panjang umur. Naon disebabna? Dawam wudu. Mata lamun salaki leuleus wuduan. Lain kemis malam Jumat teh kal kamelian obat kuat. Salaki meuli kuku bima, pamajikan meuli sari rapet. Pas ditinyu gelasna patuker. Salakina minum sari rapet, pamajikanna kuku bima atuh lipu. Tengah peuting salakina rapet hese kieu. Pamajikanna jeung tusik-tusik. Salah obat. Ada nawang wudu sok tuh. Abdi kenal ayeuna sareng ayeuna kasepuan tuh sarehat we. Oh ajengan tingali beuki kolot teh beuki kacahayaan. Beda ya. Sabab dawam wudu. Maka termotivasi di mana kita mengisi 17 Agustus eta teh kenging istikharah. Dugi ka saum lagi mama sujai gudang 33 gunung 33 tahun 1 tahun sagunung. Yang Agung Jainal Arif muridnya Syekh Abdul Manap Mahmud
diangkat jadi ayeuna murid si Abdul Manaf 33 tahun ayeuna 33 gunung puasa wiridan di gunung ngelehkeun ayeuna Belanda teh ngelehkeun penjajah teh mata ayat 1708 1945 eta teh angka karomah 17 berarti baheulana bertepatan dengan 17 Ramadan nuzulul Quran eta teh Jumat Legi disebutna hari yang suci 08 surga teh lawangna ayat 8 terus 45 opat ayeuna kali siang baca syahadat 5 kali maca syahadat wengi mata sholat 5 waktu 4 kali lohor asar 4 kali maca syahadat wengi na maca syahadat 5 kali mata 45 dia teh lain sembarangan maksudnya mereka cai mereka lumayan lah bisa kiih aing balik ke dari tina acara 17 Agustusan mah beda jeung buludan mau balik tedus ke genep Agustusan ngagalelang itu mawana nama udah ada anak-anak saeutik gitu di ditu dibatur duka di dieu katingari kurang dukungan duit awewe bagi duit paes ya coba lu bagi duit tere benghar sana tere paes itu maka eta 1945 08 lawang surga ayat 8 jadi nu memperingati 17 Agustus seperti ini berarti orang Cidamar bukan Islam formalitas bukan NKRI formalitas tapi kebersamaannya berkualitas tepuk tangan untuk orang Cidamar batur mahibur ngonang adik Astrid 35 juta jeung gerengsengna ieu mah ngonang ubay jeung tatakolanana tapi jauh itu teh antara dangdut jeung ustad teh kadang ka ustad mah mere sarung urut nu maot ka salat subuh teh ngajung jurigan tapi jangan jual mah loba ustad jujur sia kok saya nyebut juri sekali teh geus puguh mana ge kunti nu maot teh heula teh aja nu ngaji nang hunyar dah tuh diomekeun sieun maot bener riweuh kumaha loh we maot mah tuh lah mari ge polisi geus waktuna maot mah maot ada ngobrol jeung abdi minggu maot eta teh polisi komohan sih angka karomah teh kada ngarti angka karomah jadi 17 Agustus sakali deui supaya urang di mana negara Republik Indonesia kota Cimahi hayang maju timimiti ASN, TNI, polisi ngong adan geus boga wudu nama langsung sholat berjamaah rapat we terus ai rakyat kalaparan ulah sampaikeun ka terjadi kunaon cilaka sebab orang loba nyempelekeun kana sholat na beres rumah tanggana bakal tuh acan aja buka salakina leuleus eta mah kurang vitamin salakina kudu diberes sumanget ku aja diberes susu situ atau diberes susu malin ngaji situ lain sholat ngagantel meureun terus mari ge aya ustad kawin kan ini maot kita keracunan susu disebut nate Surabaya no gitu teh susu rayu loba gaya angkat tanganna kieu angkat kieu sadayana angkat ciri kebersamaan lamun di polisi di TNI kieu di foto teh lamun nu kieu tah eta mah gejala stroke aja lamun kieu karek bau sabelah mending sehat mending stroke
sok ya kan sadayana ya lalwaton ya lalwaton ya lalwaton hubul waton minal iman namanya wala takun minal hirman inadu alal waton ya lalwaton ya lalwaton ya lalwaton hubul waton minal iman wala takun minal iman inhadu alal waton eta anu kieu kieu ceuk kaluhur ulah sirah batur dibantingan mana mah cikan lama kata tangga aya nu karek 2 kali ge boleh jangkau langsung buyeur dan bae lah daripada setrum tetap ustad ge loba nu stres setrum Indonesia biladi anta unwan faqama kullu mayyatika yawma qawmi hayyal qaibama angkat tangannya kullu mayyatika yawma qawmi hayyal qaibama ya lal watan ya lal watan ya lal waton mana suaranya hubul waton minal iman wala takun minal iman inal nur ya lal watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan angkat tangannya hubul watan minal iman wala takun minal hirman semangat inal nur alal waton geus tong panjang teuing sebab lamun kikieuan 15 menit eta teh eceuk dikeun teh merengke pan eceuk mah lain TNI atuh tukang kieu serok ada kade yo naon deui besi kuning keris peninggalan Majapahit bahkan ayeuna Presiden Soekarno gaduh naon deui ajian lembu sekilan jadi lamun ayeuna perang teh teu katinggal Manawi bisa kitu teh tajrid keur wali ai Soekarno mah solihin ngan guru nah para wali ya ade kudu apa ai solihin mah maunah lamun wali mah karomah ladang naon eta teh ladang capek beri matak mati matak lamun urang hayang jadi pejabat lamun urang hayang jadi ayeuna kiai nya santren ulah kabeh jadi ajengan bahkan santri pribados ti SD dugi ka perguruan tinggi ayeuna nuju ngadamal di Subang terus ke di Ciamis teu sadayana ku abdi di piwarang jadi ajengan kudu jadi TNI jadi polisi karena Indonesia itu membutuhkan akhlak santri tepuk tangan untuk santri jadi tani sukses jadi pedagang sukses jadi TNI jadi polisi gitu ulah jadi ajengan kabeh ke riweuh ajengan kabeh ajengan sanu ngadengekeunana rek ngamplop mana nu ngamplop lah eueuh da ajengan kabeh jadi kudu naon kudu kuat ku pengusaha kudu kuat ku tukang tani kudu kuat ku pejabat sabab ayeuna kiai tetap ayeuna saling mendukung dengan pejabat tepuk tangan untuk pejabat Cimahi alhamdulillah Rabbil insya matak mangpang tuh Mama Cibitung Mama Ilyas di Gunung Halu kan itu eta nalukeunana Belanda teh ari Mama Rene mah di Cikalong galak ka Belanda teh ari Mama Ilyas mah lembut matak loba jalmi orang Belanda nu lebat Islam ku Mama Cibitung Mama Ilyas ayeuna Cibitung mereka dipasihan gelar bintang ayeuna zaman Jepang teh naon sebabna banyak orang Belanda masuk Islam dengan kelembutanana Mama Cibitung tuh gitu naon sebabna karomah masantrenna ge di Sekholil Bangkalan 25 tahun ieu mah karek ge masantren sabulan cep kore cep
kore geus diteang deui nu masantren kena saurang nu nganterkeunna genep beus gitu Kang Haji Dik Dik oh gitu we masantren teh cep kore kumaha we ucing jeung hayam nu sok urah kore mah antara ucing jeung mata lamun masantren ayeuna nang sakut ayeuna geus dicecepkeun ayeuna dikorek deui eta teh mung teu jadi ucing jadi mata kade masantren teh kudu lila naon sebabna kudu lila zamanna da baheula ge ngelehkeun Belanda teh ratusan tahun mata para wali mah arri nafsaka minat tadbir pama qoma bihi ghairuka la tukim bihi li nafsika Ibnu Athaillah dina hikam hirup mah kudu rilek ulah yang bagian batur ulah yang rizki batur dajal mima tos kagungan bagian masing jodoh pati bagja cilaka geus ditantukeun dina Lauhil Mahfuz tetap kudu ikhtiar kudu ngado kudu silaturahmi meh loba dulur gampang ripuh jadi dina aya wa fil laduni qalla wa fi qadni wa qad fa'idun qad yafite eta teh laduni aya ngan cape heula hayang jadi S1 S2 hayang kaluaran ITBG gampang hayang profesor doktor ge panjang oge gelar gampang ngan ulah nang saukur menang gelar wungkul kudu jeung sakolahna ini mangadon KKP ngopi baralik deui we kuliah teh akhirna uniko usaha nipu kok ngeunang gelar mah ngan teu pas naon sababna eueuh ilmuwan maka tina ngaco sing jadi ngaca dengan ayeuna urang NKRI sing ngaji diri muhasabah diri supaya naon sugan ku berkahna ieu cinta NKRI urang Cidamar sing tariasa ka tanah suci amin teu cukup ku amin da eta mah kudu daftar da ka Mekah teh kudu make duit teh kokom atuh ka dia ningalina entin atuh maneh teh teu ngadaran we seblak maneh mah antem we kana sosis ka urang teh mere sarua urangnya lapar tuh gitu daftar ka Mekah teh umroh di PT Abdi 38 juta eta teh nu VIP umroh jeung abdi teh pami anu murah cenah Kang aya 2,5 juta eta mah ka Merak ka dituna ngojay cenah Kang aya anu gratis tah nu gratis mah di dieu na teh di Cidamar leumpang Citarum maot we di Citarum namanya anu anu gratis wae nya oh atuh nu gratis Bujelin ayeuna ditaros ku abdi jadi anggota DPR beakna ge gede duit nage beak gede kauing nage ngamplop nage gede matak jadi tepuk tangan untuk Bujelin Nasdem itu Nasdem tadi Nasdem baju nage Nasdem itu iya Nasdem itu namanya itu kembang Nasdem jadi itu kulantaran pakai doa tungkul wae bisi maot dasarna undang-undang dasarna Pancasila Al-Quran hadis kias ijma ulama eta teh menang istihoro menang nyanak tina Al-Qur'an satu ketuhanan yang maha jadi hirup di alam dunia anu perlu ditanamkan anak di masa dini dulu masantren teges SMP ayeuna mah kudu ti SD da budak teh di imah mah ngome wae Mobile Legend budak teh sampai gelo hidung nama komo leuwih sadar tek ngaji ge hayang cager sia hayang gelo atuh ketuhanan yang maha qul huwallahu wa ilahukum ilahu wahid nomor kahiji nama urang teh Allah tujuan ulah ngaji wae cangkang geus waktuna tobat anu bener cangkang
mah gampang. Allah maresepkeun ka jalma tukang maksiat daek tobat ka Allah daripada jalma nu ngaku loba amal tetapi tandek istighfar tandek tobat ka Gusti Allah. Sok geus waktuna wujud kidam bako muhalafatun di tembok taman wadanian kudrat urang tarik ilmu ayat sama basar kalam qadiran aliman ayat sabiran basyiran tak apalkeun eta tauhid nu kuat. Anak keluar negeri, anak kerja keluar, anak kuliah di luar negeri tidak akan terjual keimanannya. Lawan sababna dina hatena aya lafaz la ilaha illallah. Oh, kata kayak gitu. Gerkuat tauhid ka Allah. Boga naon ibu? Hirup teh boga aturan. Moal sangeunah, moal sudon kabat. Upama qada alaika bidan bi pakana sababan bil usul. Sok terkadang urang teh goreng sangka ka batur. Aya jelema teh getol ngajigna, tapi goreng hatena. Dipapai di Senin dugikeun ka Minggu. Ngaji 7 poe, angeus kabeh. Tapi goreng hatena teh. Aya nu kitu jelema teh. Aya jelema jarang ngajina, tapi aduh alus hatena. Bibirna mah goreng. Lamun aya kaambak sadidinya amak, tapi hatena alus. Aya jelema teh lemah lemut, andelemi, tapi aya geus ayeuna keluar di pengajian ngomongkeun batur aya anu kitu teh. Aya. Heuh maneh eta teh. Kenaon sia ngaji wae. Pilih guru teh. Kudu guru anu bisa ngadeukeutkeun diri urang ka Allah. Lain guru urang mah. Heuh itu mah guru maneh, tuh guru dibangga-banggakeun oge. Kutus ieu mah hirup teh. Nah guru nu bener, lain guru nu loba ngajina, loba salat sunatna, loba puasana, loba haji jeung umrohna, bateng cai kolomeran di hadapan Allah. Tapi guru anu ngajadikeun diri urang deukeut jeung Allah, ulah sampaikeun ka emer bocor. Lamun ka ngaguru urang teu boga guru bisa ngadeukeutkeun diri ka Allah, berarti teh emer seperti emer anu bocor. Teh jelema teh disangka kurang bakal ayeuna pigorengeun. Pokoknya mah sieu mah bisa naon. Sieu mah weuna naonan, sieu mah ilmuwan. Kumaha ngalamun Allah eta jalma diangkat jadi wali Allah. Rubbama ruziqal karamah lam takmulu lahul istiqamah. Cik Ibnu Athaillah, kadang ieu jalma teh can bener ibadahna ge, can bener ibadahna ge. Kumaha lamun ieu jalma diangkat jadi ku Allah, mulia jadi jalmi anu istiqamah. Adi ningalina sih teh buak liuk wae atuh. Gegeran ngaji teh. Aing hese ngaji teh. Komo ojo. Tuh gitu. Kata urang sok terkadang goreng sangka ka batur. Cing halus, diajar. Ulah ayeuna terus we ngaji teh cangkang, ngaji cangkang. Alus bring ka ditu bring ka dieu lipen hejo gamis hejo sena hejo tas hejo nganga bring teh jiga lonok sia mah ari datang salaki daster nyengled hiji utang pargat salaki teh utah-utahan pariksa ka puskesmas naon kan corona lain sia karacunan keleksia aing kuat tauhid mah tuh merdeka teh sopan-sopan ka salaki teh. Ieu mah salaki gering lain dipencetan kalahkan dipotoan jepret status kenuju ngagibri sakedap deui ge qoid. Awe naon kitu ngaji terus ari ka salaki potoan wae. Dari sore mikir seteh Mas. Datang tiga dunya we hayang ka surga teh pan eta 17 Agustus 08 bulan Agustus surga teh lawangna aya dalam ulah lepas tina rukun ayeuna salat ulah lepas tina ayeuna hayang ka surga teh jaga syahadat jaga kailahiyah ulah sok mempar kana kasalian ti Allah datang salaki leuleus teh hayang wawal-wawal ku urang eta teh halus tauhidna
turut ka Allah, turut ka Nabi, turut ka wali, turut ka suami. Salaki datang langsung ngadangukeun caliosan suami. Lain ngadangkak setena naon. Atuh salaki ge sieun. Si Oce eta balik ngaji Yogyo. Cuk salaki mah teh wae cenah. Aya bakakat hideung. Alhamdulillah. Buyalon 15 tahun terus jadi wali. Yang Cipatik, yang dalam Cipatik Yusuf ada 8 tahun terus jadi wali. Dugikan ka ayeuna ti Mahmud ka Cipatik naik barang Bangkalapa. Di udah kurang Mahmud teh. Ku sakti-saktina baheula dugikeun ka Belanda, Jepang, Portugis, Inggris kagum dengan ayeuna keilmuan orang ayeuna Indonesia. Kenapa? Karena pahlawannya banyak wali. Tepuk tangan untuk Indonesia. Hayang gitu atuh sia teh daek tirakat. Dina ayeuna kahirupan nyaeta kumaha? Kemanusiaan yang adil dan kudu boga tata krama. Azibu auladakum, ajarkeun budak teh sopan santun. Ngurek pasea ulah reupeun budak. Panikmat-nikmat mah kebersamaan. Komo di masjid mah ngeureueuh ibadah. Geunah. Ibadah ge bisa bari sasarengan. Mun we molor sia. Masjid nu deukeut, pasantren nu deukeut. Jarak kan udah deket, yang kan jauh wae. Masjid udah deket, sama Jabar di fotoan. Di masjid sorangan di Cidamar tuh di foto-foto acan. Aya nu gitu. Tak gorombolan maneh tapi. Aku incu wali, ngaku incu wali, ai kalakuan ciga babi siapa? Ulah gitu, ulah sombong. Dah ayeuna hirup mah ulah naon? Ulah ayeuna ngagung-ngagung turunan. Puji mah kagungan Gusti. Nu hese bang ngaji diri. Ulah ayeuna ngarasa pinter, tapi kudu pinter ngarasa. Ulah yang dikiaikeun wae ku batur, kumaha carana diajar nyaikeun batur. Da hirup teh tereh maot wali mah geus ayeuna aya bagianana ngajaga lemur. Hirup ningali ka urang, ari urang hirup pagawean teh ngaco jeung ngaco we urun mata keceu Syekh Abdul Manap hirup teh nungguan geus lapar nungguan dah tuh geus tuluh nungguan sa geus wareg nungguan mo modal kajengan sih teh kehampangan gitu kaberatan modal misal wajeng uci geus naon nu terakhir nungguan pak pupus kajengan pae tuh taros jeung kapadikdik di zaman kabungkur istimewa baheula mah mama Cibaban, mama Cibaduyut, mama Cijerah, mama Cangkora, mama Rene, mama ayeuna Cibitung teu wantun kajengan nyebutkeun nami saking hikmahna kajengan abdi masanten terakhir terus di Banten ka Jawa aya anak kajengan kieu kabeh santri teh 1000 kieu sadaya aya hayam ajengan kieu kabeh eta aya hayam ajengan ngalewat santri kieu kabeh saking hikmahna kajengan hayamna ge dihormat TNI hayam ieu dengan TNI nya ya komandan iya padahal betul mah lapar iya ngaji di kodam 3 sila besok panggil wae jeung ieu ya eta kajengan ge garieu we kabeh padahal abi baca keur pacara beula sok kikeuan guru teh edan cenah berapa tah ya lumayan asa kieu jadi buka sekolah ece ayeuna mah taragah lempeng we kieu sarua pimpinan upacara tuh gitu aja mata kade ya masjid udah deket ajengan udah deket tuh gitu kajengan teh iya mah abi bieu turun di dina budak leutik itu ubay datang kain teh kasopanan mun kolot wae ditonyok eueuh we barokah teh zaman ayeuna mama Cibabat sareng punaki besanan eta lamun erek
Dituntun doma teh lamun ayeuna sabaraha kota ayeuna sosi naon wae dicanak dipanggul ti Cihanjuang ka dieu kusaki naon hidmah ka kiai hidmah ka ulama dugikeun ka buyalon bukan yang kurdi lamun nyeun balong teh lain ku jalma pujin santri masih nanya we sabaraha ratus kojong gitu sapeuting beres jadi nu ngaji teh lain jelema wungkul baheula mah jin oge nyilu ngaji hari ayeuna mah jin ngaji jelema teu ngaraji ese ngaji teh kuduna teh aya wae dahareun wae mun aya hakanun baheula-heula tahlil oge sok ditoong heula lamun na gelasna jarum coklat eueuh teh nu tahlil teh lamun di Samsu mah tahlil teh semangat di Samsu berkah ya urang Cidaman aya pengusaha tah pepupus almarhum ayeuna nu kagungan di Cibabar kapukur sok teleponan we ka pribados bebena naon putrana ge sering upami 7na 6 ayeuna 3na hijina da hese ari teu takdir mah ngonang abi teu bisa we ieu mah pan ku Allah teh ditakdirkeun we ditakdirkeun aya gerakna Allah biasa pernah sareng Badik sareng ayeuna Uzelin sareng ajengan sareng nunutan eta aya si arek ngadengekeun naon atuh ka dieu pikir-pikir mah jelema teh lalieur di imahna teh korban mahemok jeung bang keliling jadi loba nunanya sareng ada tata krama wa innaka la'ala hulukin azim didikan yang kurdi ka buyalon teu di wawuhan di bengalan efek terek jadi ulama rek jadi wali Masya Allah keras ngadidik anak teh beri ngadidik ayeuna kahirupan teh naon sababna didikan para wali saha para wali teh pahlawan Indonesia tepuk tangan untuk pahlawan Indonesia itu baheula ayeuna ai keur bobogohan ciganunya ayang awas kamu ngajeng kudu itu di kawinnya ada tikotok ayang itu kenapa hidungnya lok-lokan cuma ayang teh empluk enggak coba nonton leho aja istri yang baik susu di susu teh dilap salin dilamot mata lamun salaki hayang betah di imah kudu loba dikendalikeun nafsuna teh lain dikenyot atuh bareureum meureun ieu mah keur bobogohane ciganunya diuk ipat hayang kieu ditahan hayang hitu dipalastikan ari geus nikah eueuh kasopanan salaki nonton TV pamajikan ngalewat perepet gitu jeung salakina teh anjir kena abot gitu jadi awewe mah babari hilang itu dunia ini panggung sandi kata bener pak panggung sandiwara ada cegah itu jika buyutan yang abdi ketamana masih keleh wargi nas Abdul Manap Mahmud itu teh tapi memang panggung sandiwara tuh ningali nu geulis bapak-bapak tong kagoda ku glowing na wajah kade Kang Adi kadenya Ivan kade ya kade ulah kagoda ku glowing na wajah kadang-kadang ieu bodas suku hideung teh panggung sandiwara kade Kang Ivan sok sering keluar provinsi dengan anaknya kontraktor gitunya kade ulah kagoda ku nu geulis awas kade namun kagoda dicekek kuing mau diakomodir ke bahaya kadenya ieu mah khusus bab nyandung mah ajengan ada pengusaha bisa teu kailmuan der ebel nih kate loba nu nyandung jadi GR sate gelo ieu teh nerangkeun naon ya poho deui aing kemanusiaan yang adil dan geus kitu kajengan teh cing sopan lamun ayeuna beunghar ajengan tukang uruk ieu teh ieu ajengan-ajengan Cidamar teh bareunghar bere BHS si Jawa
Jadi sarung teh ngajiripit imaman teh Allahu Akbar. Ieu mah sarung urut nu maot. Kita salat subuh teh ngajung jurika. Tak sok loba ustaz jujur jerik deui. Cari tanah we pengusaha ari kajengan mere sarung gajah waduk. Pas ruku teh ajengan teh modal we teu urang. Tak aing mah lamun aya nu goreng wae piceun. Teu hayang kayak gitu. Naon sababna? Kudu ngahargaan lila ngajina ge. Masantena ge ripuh eueuh ajengan baheula teh. Teu gampang hayang jadi ajengan teh. Abdi nguruskeun nu gelo eueuh nu garelo. Dipindahkeun ayeuna ka Subang da loba teuing. Abi mengurus nu gelo ge. Ieu si gelo ka Subang we lah. Eta balik teh kena aya di urang teh di Cimahi teh ka payuna khusus eta nampung anu diaranti pesantren khusus pesantren kota Cimahi. Kuda aya hiji we khusus eta mah nu garelo we kuduna teh. Naon sababna? Belum ada pemerintahan di urang di Cimahi anu nampung jalmi-jalmi nu diaranti anu narkoba anu ayeuna orang gila sampaikeun ka kudu diayakeun jeung makam-makamna. Di abdi 7 hektar di Subang dipasihan ku Bupati Subang. Kanggo naon? Anjeunna kebungkur hoyong jadi bupati minta doa sok cek abdi teh. Enggak, sok ayeuna ngan kudu geus jadi nyieun khusus paranti nu gelo dipasihan 7 hektar. Eta eueuh bisi gelo rek lulumpatan di ditu we. 7 hektar lumayan. Gelo teh. Eta jadi kudu manfaat hirup teh. Ulah panjang umur jelema teh aya saeutik manfaatna. Aya jelema teu panjang umurna ngan gede manfaatna. Masya Allah. Nabi mudah-mudahan para pahlawan mah eueuh, para wali mah bal ahyaun hirup dugi ka ayeuna. Mahmud ningannya di Mahmud. Nu jarah teh da masyhur. Moal aya wali masyhur lamun eueuh wali masyhur. Buyalon masyhur, tapi nu masyhurna saha? Anu tertutup nasa ramana yang kurdi mata mua jadi wali anu masyhur lamun teu aya wali anu ngadoakeun wali anu masyhur saha eyang naya dirga saha ramana eyang naya dirga eyang naya sari di mana eta di Garut. Nah mata kade urang teh kudu harade ka para wali tuh ningali perekonomian di Mahmud daragang ya nuna kolan we kotak aya we sian aya kitu sian euy berpembangunan ting dihakan kana beuteung teh rupa-rupa tah eta kade nya hirup teh kudu manfaat kos para wali tos teu aya teh dikenal eueuh mah maot ge teuing aya nu nganterkeun teuing dipalidkeun da aya tatangga gering oge karang ngalayan. Padahal lamun urang hayang ayeuna kemanusiaan yang adil dan beradab teh kudu boga adab jeung tatangga kudu layan eueuh neangan puskesmas layanan we saha we urang teh eueuh rumah sakit kalau di Senen dugikeun ka Minggu teh papai ke 8 poe eueuh nu maotna. Jadi hirup mah kudu manfaat. Nu katilu persatuan Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Se-Quran lamun Indonesia yang berkah, lamun hayang Cimahi barokah, tim TNI, polisi, kiai, santri, pejabat harus bersatu. Tepuk tangan untuk aida kebersamaan. Erek NU, erek Muhammadiyah, erek Persis, kudu ngahiji. Nu penting mah nu salat, nu teu alus mah nu teu salat. Tepuk tangan untuk kebersamaan. Nu resep tahlil tuluikeun, nu resep nyenget penyan tuluikeun, nu ulah mah lain nyenget penyan ngukusut hate batur. Tepuk tangan. Ngan menyana kudu nu seungit. Pernah di abi anu nyenget penyan bau ti kotok. Pas marhaba modal saurang. Mata kade. Cing sareungit nya mah nya nyenget penyan teh. Maafan sok di gua nya. Bagian hajat nih. Ya. Sing sengit kudu bersatu, kudu ngahi, kudu babareng. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan musyawarah.
lamun aya pi omongan musyawarah tuh tingali RT mah pang capekna pangheulana asup surga. Tepuk tangan untuk Pak RT. Sabab maot nati heula. Udah capek atuh. KTP teu beres ku RT. Karang taruna aya nu pasea dibereskeun ku Pak RT. Termasuk nu reuneuh ge ku dibawa ka bidan ku RT. Nyahan we Pak RT mah teu ngilu numpakan oge. Ngilu ngagotong. Tuh. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wa innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Diajar marentahkeun ihsan, melempar baik kembali baik, melempar jelek bakal jelek deui ka urang. Tanamkeun al hasanat yudhibna sayiat, batur goreng ka urang, antep. Sok we tanamkeun kebaikan, nanti juga akan kalah yang aina dolim apapun dengan kebaikan. Mata aya jelema pedit bere ke urang teh. Salaki amek-amekan ke urang teh osor aja. Ieu mah urang ayeuna boga pamajikan cerewet. Hayang naon we pangmeulikeun. Jadi lalaki boleh mau ke pamajikan salakina ke pamajikan ke salaki terus ya salakina soleh pamajikanana unyak anyuk wae. Aya pamajikanna soleha salakina nguseup teu eureun-eureun. Aya nu kitu aya. Boy salaki maneh teh. Jadi mau ke salaki teh aing mah rumah tangga jeung maneh geus 18 tahun meni eueuh kamajuan. Cuk salakina teh sia yang maju sok waing di rodaan. Kalau gitu mah awewe emot ke salaki. Edan. Oh nyain edan situ pepotoan. Cung di dieu ngacung nini Rana nu pernah katemak zaman Jepang. Bagi bere duit 100.000. Ieu duit teh 200.000 berarti nih mak Rana tuh kadia menang kartos mak 100.000 kadia jadi itu nu belah itu tuh ini anu terus genyur tuh bisa dijieun KTP teh tetah so kadia menang hadiah oh tong mawa keresek pada naon di pagubugeun naon eta aya oge tisu di dieu mah tuh mawa keresek sagala oh jadi itu belah itu sambut ku salawat marhaban marhaban ya nurul aini marhaban uzaini marhaban Hansip obatan gak dia Hansip mau naik tepuk tangan untuk Hansip ini daya tuh saya Hansip sarua ada itu kan tentara panghanapna tapi panglipuhna sebab nguruskeun randa teureun Hansip di dia
Oh, opat Hansip bungkul. Iya kengeng hadiah ti Ibu Jelin, Kang Ivan. Tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Hansipna opat. Duduk, tong ngadeg wae bisi ambeien. Dia, baik dia 2. Nah, dia. Ma, tos lami. Jenengan teh saha mah? Ma ijo. Aya kene suami teh tos ngantunkeun. Rek nikah deui moal? Rek nikah deui moal? Mohon. Sanu hayangeun eta. Orang embung eta. Jadi Pansip angka 17 Agustus teh teh angka Roma. Kita bertepatan sareng 17 Agustus. Oke, sholat 5 waktu. Dan Agustus wae. Bertepatan sareng nujulul Quran. Eta teh Jumat lagi. Disebutnya Jumat suci. Susu 08 berarti surga teh lawangna aya 8. Ngon, terus 45 berarti siang baca syahadat seberapa kali? 4 kali. Malam Jumat. Malamnya 5 kali nih malam Jumat. Siapa kan malam Jumat wae? Berarti karona di Mahrana juga namanya. Ada ya kudu ingat kan merekna Ibu Jelin. Tepuk tangan untuk Ibu Jelin. Oh, kudu naon cenah? Kudu ngajaga 17 Agustus. Oh, kaan. Antem we ngarona salat henteu. Yang dicegeh ku malaikat Israil. Rupa-rupa wae. Supaya urang teh maot husnul Khotimah. Allahumma barik Lana bima rojakana wa qina. Astagfirullahaladzim. Sia hayek maot wae dahar wae atuh setek kabeh nu ngagarotong teh bareureuten. Doa ngusir juri. Allahumma kasumtu wa eta mah doa rek buka puasa tuh. Eta juri ge dihakan ku Hansip. Gimana Hansip tuh bagi jurinya. Mata kurang teh kudu kagegeloan ku kudu kagegeloan ku Ustad. halo atuh dia aya Hansip bokeun ka aing atuh beudik aya Hansip kagegeloan ku ustad cuk rupa-rupa wae kudu kagegeloan mah ku Allah ku pahlawan ge pan berkat kehendak Allah Subhanahu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, raganya. Sama lo bating, eta meureun teh kongkorong jadi kieu panas. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kedua, para rebel dan ugi tidak Indonesia Raya jadi kada halo-halo Bandung. Siapa Hansip teh bisa adan atau bisa kabur di adanan? Adan Cidamar. Cicing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepuk tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallah.
sabaraha wali kota nu anyar tepuk tangan untuk anyar sugan naon sugan we ke hansip jadi gede gaji nanti sebulan sabaraha gaji Aduh, alhamdulillah. we sabaraha 1.700.000 dibagi sabaraha urang baik opatan. beas oge 400.000 ada kurang baiklah lumayan segitu oke karena anda berjuang seperti para pahlawan dulu insya Allah kebaran dengan para wali disusukan anak disium yang jeung para wali segala kudu kagegeloan teh ku al mau makan teringat padamu mau minum Ingat padamu, mau tidur ingat padamu. Oh ranaku oh kekasihku oh ranaku penek begian sih kalender aja kalender ya karena pesantren ya bisi gelo ke Subangnya dulu kaya alamatnya ayah pesantren pusat di Cihanjuang di Cisawi ayah nu di Subang ayah nu di Ciamis jadi pesantren Radatul Ulum itu yang dipegang akang ada 3 tempat sekarang lagi pembangunan di Subang juga ini foto-fotonya tadi foto nu gelo tadi hanif tadi dengan buku lucu nih dengan itu tadi ya cai khotam Quran ya di si ayah mah emok bangkeriling awurkeun kita mah emok lagi kesetrum maut cai doa sugamnya jadi naik pangkat masalah maut mah nyusutannya opatan bisa nih iya mah bisa yang jadi parawan deh di bakeuna 7 dinten oke ke 8 dintenna garing ya minyak bisa tetangga di Mekah bisa ayah tetangga bawa ya oleskeun kana bibirna 3 menit meruluk di huntu-huntu kami boga salah kieu deui heuk leuleus oleskeun ka tengah kan dia ngagepluk jadi lato-lato tapi yang bagi kita hansip di Jawa lulus tinggal hansip lagi ku menangis karena ku menangis karena nyeri hati punya hansip nyeri hatean berarti diberi kuno hajat diberi rokok gitu nyeri hati hansip mah terus jaga terus karena apa cinta negara sebagian daripada iman tepuk tangan untuk Indonesia cuma atas mah dos mah turun atau hari ini dia dewa turun atau cicing mah dia anu boga ahlak mah tinggal dipangnyokotkeun koresi dari situ langsungnya keluar cangor gitu teh dari mandina hui mah sumedut teh aduh mudah-mudahan ya wallah sadaya dan hadir hajatna diijabah kita ya SD, SMP, SMK ada perguruan tinggi jurusannya dakwah, syariah dan tarbiyah. Jadi paminin ini kosim maya tiasa gratis. Pergi bobona digawir itu. Kita live streaming di setiap ada media-media termasuk pesantren. Radatul Ulum Media dan Kamu Baik Channel. Insya Allah tersebar bagi seluruh
seluruh Indonesia. Abdi nuju ngabangun masjid eta kalender kedah gaduh jewang ya pek sodakohan pek 10.000 20.000 keur ngadamel masjid sugan we jadi gedong di surga. Tapi urang ngadoa urang sholawatan kaseneng yang kabul teh namina Syekh Abdul Khair teh nyata yang kabul ramana yang Kartimanggala nyata yang gedeng rurungkang ramana teh yang ardi ke tamanah Cikapuyutan Ciwidey tah ieu teh papatah ti para wali supaya urang ingat kana mau insya sok stelkeun urang ngalap barokah jarahna malam Salasa maosna ya Latif 112 kali salat sholawat Jibril anu sodako sing panjang umurnya anu teh sodako berarti pedit saumur-umur
aulia Allah sadayana sing dijadikeun jalmi anu istiqomah dina ibadah jika berkah sedekah jariyah sing gaya gedong di surga uih nanti dia sing jadi jalmi anu husnul khatimah wallahu yati bi ibati wa firahli walahu fi darajatil akhirah. Mudah-mudahan sadayana anu hadir langkahnya langkah surga dan diangkat derajat dunia dan akhirat. Terus manfaat, terus menjadi orang yang manfaat bagi orang lain. Ilmu manfaat, harta manfaat, pangkat manfaat, insyaallah menjadi maslahat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.